mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambeul ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lamun dibaca ba'da sholat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ya mah hikmahna bakal dibukakan jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok gerak Ki Bustami almarhum eta kebuya eta kula di abah eta mentek teu kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula si beberes sabarak cilok diwirid. Mentek susah bae hirupna. Cilok diwirid ngana we. Kajen teh kadang kos ge hutang ambalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ku urang terus diamati setiap nu ku urang ditingali ningali lapangan di dieuna aya gawang di dieu aya gawang weh pasti benak hati urang moal ka mana-mana ieu adalah tempat maca tasbih lain pinter oge dia. Weh, lagi lempeng ki pikirannya ge. Setiap orang ningali kitu bae kajian kumaha ge. Ketika orang ningali pondok pesantren, wah, iyalah paranti main gaple. Weh. Pasti hafal kajian di kitu-kitu ge lain cek hati nurani teu bisa narima keaslianana ketika orang ningali sosok kiai ieu mah kiai lantaran make udang-udang make jubah cek masyarakat lain emang kunaon sering kepanggih di pendopo iku mah we boten kiai ge kuyai. Walaupun di nya-nya ge lain mata ketika aya pemuda make baju abri wajar ditangkap lantaran penipuan berat eta sebab naon kadeule lempang nage abri kan rak masa pemuda make baju abri kajauhan polisi jauhan temen orang naik motor antara boga sim jeung henteu bawa sim jeung henteu kanyahoan ku polisi abri nyahoan ya iya gadungan polisi nyahoan teu mawa SIM teu mawa STNK leuwih-leuwih kiai ahli ruhani ngeuleuh jelema keaslianna kajahoan kajenting ngaku kiai lain dia mah kajenting ngaku jawara lain dia mah jawara makan kicep na gelede di polototan kieu bae jelema ngising dia jawara ngaranna nah ieu lah patalia jeung Masjid Agung Ar-Ruhaniyah serem ngaranna ieu serem ngaranna luar biasa ieu. Masya Allah kula kaget barang ningalikeun tadi Masjid Agung Ar-Ruhaniyah apa pada iki saking orangnya mungkin. Tapi ini jelas memang di masjid mah paranti ngapungkeun ruh lamun tadi ayat lagi dijelaskan innama ya'muru masajidallah alayah jelema anu rek ngamakmurkeun masjid pasti man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakat. Kristen anti ngamakmurkeun masjid. Ketika nyala ngabangun masjid lain rek ngamakmurkeun masjid penipuan. Yahudi moal bisa ngamakmurkeun masjid. Nu ngamakmurkeun masjid man amana billahi wal yaumil akhir. Masya Allah ye urang kabehan ye man amana billah wal yaumil akhir jelema nu iman ka Allah iman ka yaumil akhir urang ye kabeh nu aya di dieu mentak bersyukurlah ka Gusti Allah urang jadi jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu bakal dijamin di akhiratna moal ka mamana pasti ka surga. Weh bunga
mantep. Talazum cek ahli mantek antara iman jeung Islam mantak dihijikeun Islam jeung iman sebab Islam zohirna iman batinna. Jadi kudu binutki wabil jinan wabil arkan karak iman anu sempurna ruh bisa ngapung. Inna dina indallahil Islam sanyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Selain Islam teu dipake karidho ku Gusti Allah. Lamun urang ku hari geus menganut Islam masyaallah henteu sembarangan teh artina eta teh hidayah nu luar biasa. Loba nu hirup babarengan jeung Kangjeng Nabi Abu Jahal jeung sederetanana tapi teu iman ka Kangjeng Nabi komo Islam. Urang mah jauh zamanna ka Kangjeng Nabi, jauh ruteuna ka Mekah ka Madinah, tetapi orang bisa iman bisa Islam, masya Allah lain sembarangan. Berarti ikan hidayah nyorot ka orang kresek khususon wa umuman mengkonon sih namanya. Hidayah itu kos gitu mahal tapi murah tapi mahal. Cerita seputar hidayah sebulan yang lalu aya jelema mawa aki-aki ka imah, begitu ditanya kukula naon ya Pak Kiai awewe nu mawana deui Pak Kiai ini mau masuk Islam dari mana? Dari Korea. Wah, ditanya kukula Bapak dari Koreanya tidak cilik gitu tah Bapak Korea kanan orang bahasa Indonesia orang iso asli bahasa Korea, masya Allah kari. Jadi kukula ditanya siapa yang bisa nerjemahkan bisa dengan pakai ya orang Korea masuk Islam di Korea tanya honanaon barang datang ke Indonesia nyana boga pabrik di dia kemudian unggal sore unggal berang ngadenge azan bae ke azan di kedeng rajaban kedeng muludan muncak urang mah itu apa sih itu rame-rame begitu bejakeun tak ku peterjemahna gitu. Oh iya, tapi hidayah asup Islam nu babarengan jeung Kangjeng Nabi malah dik ngabunuh Kangjeng Nabi. Hidayah seperti eta mantap. Urang lamun ngalawudu dibaca ku urang mimih urang nanaon Allahumma ja'alil ma'a tahura wal islama nuro. Hai Allah moga Gusti ngajadikeun ieu cai suci nu bisa nyucikeun oge Islam anu bercahaya, dijadikan Islam sebagai cahaya. Berarti Islam daya cahayaan. Aya jelema Islam tapi teu bercahaya. Ditanya KTP nama, saya KTP na Samsudin, matahari agama. Dan luar biasa Pak. Ngaranna ge Samsudin. Nu ieu hiji dia Komarudin. Masya Allah. Ini Komarudin bulan agama. Yang ini Miftahuddin. Sederetan din. Luar biasa. Ais ya gawe naon Samsudin. Ulah loba omong. Emang kunaon gitu ya? Ulah loba omong. Goreng bandar koprok. Samsudin kan ngaranna. Tayawud pasti tayawud. Orangna mriki mah. No, kono. Karena Samsudin itu kede Komarudin, itu kede Miftahuddin. Nah, ngaran makan luar biasa, KTP-na luar biasa. Ngaranna sangat Islami, KTP-na agama na Islam, tapi kulantaran henteu bercahaya. Atua malam yaj'alillahu lahum nur, sama lahum nur. Jelema nu henteu dibere cahaya atuh cahayaan. Cahayaan ciri lah jelema Islam iman ke Allah tapi cahayaan semenang manggih jahe aja dalam meriki tenang saja. Abnormal. Nah ulah teu benang dari jahe mentoel bujurna ieu mah teu kawin biasa wajar. Kiai kawin teu ulah ngomong kai tenang ngelanan. Tuh
nya nah teu meunang neuleuh awewe kudu kieu bae neuleuh Quran mah heuai bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal Qur'anil hakim innaka tapi lamun neuleuh awewe kuy urang mana nya eta nya nomor SMS teu kicep-kicep tunduh eta berarti imanna cahayaan Islamna cahayaan wa man lam yaj'alillahu nur fama lahu min nur neuleuh masjid sarua bae henteu tertarik terhadap masjid henteu tertarik terhadap pondok pesantren henteu tertarik kepada aulia-aulia Allah henteu tertarik kepada ulama-ulama berarti kan cahayaan introspeksi urang geus datang ka mana coba ia mencintai sosok ahli Allah geus datang ka mana mencintai sosok di luar ahli Allah geus datang ka mana nu dipake karesep urang bangunan-bangunan apakah bangunan tempat ibadah apakah bangunan tempat maksiat jang pribadi urang masing-masing introspeksi moal ka mana urang ge bakal paeh sarua bae cara karuhun-karuhun urang kuari urang masih kena nyebut Kiai Haji Iim Imaduddin Kiai Haji Asyik isuk mah pegeto moal kebal deui ila ruhi Haji Iim ila ruhi Kiai Asyik komo ieu mah geus moal kebal jasa ieu mah atuh kan geus kuisan kitu kuis daging geus lain di dieu bae ieu di bitis geus kuisan di dieu ping-ping kuisan handapeun bujang kuisan Masya Allah karim nah ieu cahaya urang geus datang ka mana ibadah lamun henteu aya cahayaan paling urang ibadahna kos budak leutik ibadah teh wudu biasa salat biasa tapi lantaran budak leutik teu nyaho kana keagungan Gusti Allah biasa salat biasa kadang-kadang lalagaan teu nyaho kemahagungan Allah salat budak leutik wajar budak mah urang anu geus dewasa teu nyaho kana keagungan Allah kemahaagungan Allah lantaran eueuh cahayaan naon bedana jeung salat budak leutik sarua kajun teh dipaksa-paksakeun geus salat teh lantaran teu nyaho keagungan Allah ya hese bae hideung mah hideung tarangna ieu ge buka hideung coba ge tarangna buka tapi lain urut sujud budum tuh ya keagungan Allah maka seperti itu untuk supaya mencapai pengetahuan kemahaagungan Allah sehingga pinuh adab ke masjid aya adab menghadapi pamajikan aya adab menghadapi anak aya adab menghadapi guru aya adab urang ziarah ke makam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya adab di Baitullah aya adab kemudian di para aulia Allah aya adab berarti kan aya cahayaan nah inilah pandangan-pandangan manusia menyikapi sesuatu tergantung kumaha kadar SDM dirinya masing-masing coba ge kuari kieu bae heuladan ulah waka ka Baitullah ulah waka ka masjid kakula bae heula kakula urang kakula ieu kan jelema ieu ambaleh ribuan neuleuh kakula aduh eta ki uci lamun nu memandangna kandidat bisa henteu manehanana digahet ku aing supaya jadi nu naik ka panggung kitu nen kana naon sih ulah sok seureum bisa teu kieu jadi jurkam lamun nu memandangna kandidat seperti eta lamun nu memandangna DPR waduh ki uci kumaha kira-kira lamun diajak dukung mendukung pandangannya pasti gitu nah lamun anu memandangna orang susah kiuci ka dia bogalan duit tantenya itu kan gitu mudah-mudahan nyana boga sugan bae kula kabere jadi susah itu kan memandangna kan kos gitu tah nah lamun jawara dong memandangna kiuci bisa pencan teh ya kira-kira diukna lain deui kan boga penjajan teh bakal lain deui tunjuk-tunjukna lain deui nyana geus kieu bisa henteu ya ucat teh nangkisna lamun ti dieu kumaha lamun ti dieu kumaha eta jero jawara kan kos kitu tah
Nah, lamun ente pemalingan sendal cuci di mana ya? Pasti gitu. Menyikapi seseorang seperti eta, menyikapi sesuatu seperti eta. Lamun encan nyaho keaslianana seperti eta bae. Ketika orang itu nyaho karena sesuatu dianggap zahirna bae kan ku urang, dipandang zahirna bae, mesti dia di dalam zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu dipandang zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu bagus, ideal. Jelema ge sarua bae, oh ieu ideal, bagus. Urang zahirna bae, padahal lamun urang ningali hakikatna muringkak bulu. Kumaha nu mantak muringkak bulu? Apakah ieu bumi henteu ngomong ketika Allah menciptakan langit yang menciptakan bumi? Cek Gusti Allah wahai bumi, ku aing sia diciptakeun umur sia sekian miliar tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, abad kahiji, kedua, ketiga, dan selanjutnya bakal terjadi anu bumi geus dibejaan. Berbagai daerah jeung berbagai negara, beliuna, gempana, banjirna, bumi geus dibejaan. Bumi paham selalu zikir ka Gusti Allah. Eureun bumi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Tangkal kayu kabeh kurang bekadala zahirna bae. Wah iya bagus, wah iya rindang, wah iya mah buahan, wah iya mah aya, wah iya mah di bonsai dan lain sebagainya. Urang lele zahirna bae, padahal tangkal kayu maca tasbih, batu maca tasbih. Sehingga ayah hiji nabi anu nyahoeun ka bahasa-bahasa alam, Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Kanjeng Nabi mah bisa ngobrol jeung angin, bisa ngobrol jeung hewan, bisa ngobrol jeung batu, bisa ngobrol jeung manuk, bisa ngobrol jeung jin, bisa ngobrol jeung setan. Ieu mah kan ngabatur doang jeung kuti anak. Ngabatur mah ngabatur jadi ge sarua bae. Asal jarah bae haji bae. Ieu bangsana. Nu itu kunti anak di kangna ieu lalakina. Nah, ieu kabeh kan ngomong. Lamun Kanjeng Nabi pernah nyokot krikil ku Kanjeng Nabi dikieukeun pada maraca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar dicekel ku Sidina Abu Bakar, masih kene dileungeun Sidina Abu Bakar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dibikeun deui ka Sidina Umar, masih kene kadenge subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Dibikeun ka Sidina Anas, cekel ku Sidina Anas, dikiekeun ku Sidina Anas, ngabaged teu kadenge sorakna, teu kadenge. Cek Sidina Anas, Umar kok di aing mah teu ngomong. Coba cek Sidina Umar kadiekeun deui, dikadiekeun deui subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Coba kadiekeun deui cek Anas, dikadiekeun henteu ngadenge. Ti Sidina Anas bae teu ngadenge terus ka belah dieu waktu komosi iki. Weh, satu moal ngomongan Masya Allah karim. Ketika Kangjeng tedamang walas wakila cek sakaul malaikat Jibril ngalayat, tapi malaikat Jibril surti mawa korma jeung anggur. Wakila manusia biasa. Nu teu bae anu rojehna malaikat Jibril ngarupakeun hidayatul kalbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Jibril apalin Kangjeng Nabi dipeluk ku malaikat Jibril, bacakeun doa, langsung calik telami malaikat Jibril mulih ngapung. Nah ieu anggur ku Kangjeng Nabi dicandak, sageus dicandak rek dek dituang ku Kangjeng Nabi di dahar maca tasbih. Aya Sidina Hasan jeung Sidina Husain ngadengin Sidina Hasan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Cek Sidina Hasan baca tasbih, dibikeun ka Sidina Hasan. Ku Sidina Hasan masih kadenge keneh. Sidina Husain masih ngadenge keneh. Dibikeun ka sahabat lain teu kadenge. Tergantung kumaha jelema-jelemana.
lamun kaitunan ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kabeh bisa ngobrol jeung Kangjeng Nabi Sulaiman. Ketika Kangjeng Nabi Daud alaihi salam berangkat perang ngelawan Raja Jalut, begitu berangkat batu ngomong, wahai Daud, bawalah kaula titipan Allah, jepretkeun ku anjeun ka raja, kula geus dititah ku Gusti Allah, cokot. Berangkat deui ngomong deui batu, ya Daud, iman bawa kaula ieu titipan Allah, sok jepretkeun. Batu-batu ngomong ka Kangjeng Nabi Daud. Ieu teh gambaran bahwa kabeh ge ngomong wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kabeh eueun teu mun teu maca tasbih. Nah, jadi ieu ke kabeh kan ngomong. Urang geus puguh ngomong, hewan kadenge sorana. Nah, wayana urang ngomong, wayana hewan sasada, maka tidinyalah kahayang-kahayang urang ningkat sehingga Allah na teu kadeul. Batu datang ke ayeuna, bumi datang ke ayeuna, taneuh eureun-eureun maca tasbih. Nu mantap lamun urang leumpang di taneuh geus neuleukeun urang we di ka mana sia? Nyahoeun taneuh di ka mana sia? Komo aju ka orkes aju joget, aduh cak tani wong kresek mengkonon. Nyahoeun taneuh eta? Ya Allah ya Rabbi, ka mana urang leumpang taneuh nyahoeun nu inggis di akhirat ke taneuh ngomong nu kanticak ku urang jadi saksi urang. Nyaksian ka mana urang? Nyaksian gawe naon urang? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Urang geus teu bisa kukumaha ieu di antara nu bakal jadi saksi taneuh. Ya kuari urang diuk ayeuna di dieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal jadi saksi. Mudah-mudahan malam ieu urang diuk disaksian ku taneuh dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hebat taneuh nurut teu kukumaha ge teu boga kahayang, batu nurut teu boga kahayang. Ku ayana nurut jeung teu boga kahayang, istimewa batu jeung taneuh mah ibadahna ka Gusti Allah. Sebab kumaha Allah bae. Ketika taneuh diguarkeun dipelakkeun kacang dia maca tasbih, kacang maca tasbih, kacang maca tasbih. Siapa sendiri maksudnya kacang naon? Kacang asli. Ketika ditanam cak taneuh hei kacang ulah boga kahayang sia, lamun maca tasbih bae pula boga kahayang moal. Tetapi begitu disiram boga kahayang hayang jadi kacang jeung tanaman nu sejen kulantaran boga kahayang. Jadi ketika boga kahayang poho ka Allah dicarekan ku taneuh. Etalah kahayang eta ketika gede hayang kembangan, ketika gede hayang buahan. Eta kahayang etalah anu jadi hijab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika domba boga sasada jeung boga syahwat leuwih gede hijabna tibatan Allah, tibatan kacang jeung tanaman nu sejen. Nah urang mah kuari urang Masya Allah ieu kahayang teu meunang neuleuh, asal neuleuh bae sapatu. Iya komo neuk lebaran ki asik ieu asal neuleuh sapatu bae hayang. Itu pantas sebenarnya memakai samping pakai sepatu ya bahlul kan tematu. Tapi hayang mah kan nya eta badeureuh basi gede sepatu kene kabelah dieu motor bagus amat katanya. Ya Allah motor naon eta? Beat. Oh beat. Sabaraha duit nya datang ka dealer tanya teu bisa cash ku ari mah kudu kredit baik. Nah akhirnya kan kredit, sedangkan kredit satu benda boga dua harga anu berbeda berarti kan riba. Kulantaran kahayang ya terus baik kurang dibeli di kredit lebih jauh ke Gusti Allah. Mulai hayalan anu didorong ku hawa nafsu, hayang anu iyalah anu mantak ngajauhan diri orang ka Gusti Allah. Maka lamun urang ningali Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ieu teh kapan untuk memantapkan ruh ke Allah.
lamun urang nyaritakeun ruh ieu awak di jero ieu aya sodar adalah ruh jismaniyah tatalina jeung ruh jeung jasad ketika masuk ke jero qalbu eta kakarak datang ka ruh rohani masih jauh ruh rohani urusanana pembersihan tentang zahir menuju ke batin mulai tina lelembutan kurang dibersihan lamun mampu kakaraklah datang ka fuad etalah kakarak ruh sultani mulai mantap didinya lamun nembus datang ka sir kakarak datang ka ruh qudsi bantak wali disebut qaddasallahu sirrahul kuddisa sirru geus datang kadinya dibukakeun hijab ku Gusti Allah salatna anu geus lain salat jasad lain salat jisim tapi salat ruh karak mantap ka Gusti Allah sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah geus ka ditu ge geus teu hayang nanaon jelema ahli ruh mah ngelecau teu hayang komo hiji dua mah kecuali seperti gitu teh hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu masjid cek Gusti Kanjeng Nabi innalil masajid autadan masjid eta ngabogaan manusia nulir teu beda jeung pilar teu beda jeung paku teu beda jeung kancing dina pada kukuhna setiap masjid aya penghuni anu tetepna wajan kukumaha ge ulah kaget eta lah jelema nu dipake karidho ku Gusti Allah anu bulak-balik beurang ka masjid sore ka masjid ke balik deui ka masjid ke sore ka masjid deui eta lain sembarangan jelema ieu ge ieu tah mantak diajak bae ieu kan bulak-balik ka masjid bae masyaallah komo Jumaah mah datang ka kotak leungit kotak mesin leungit ternyata di imahnyana nah iya bangsana ya kos kieu dikeresek mah leuwih heula asalna mah nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieulah masjid sakumaha tadi ngabogaan manusia didinya aya muadzin baheulana Bilal lamun hayang nyaho keistimewaan muadzin beusi teh nyaho Kangjeng pernah nyaritakeun ka Bilal bahasa urang bae hayang nyaho keistimewaan jelema nu azan cek sahabat kantenan Gusti Rasul Bilal jaga di akhiratna beheungna bakal panjang muadzin eta beheungna bakal panjangna sakumaha ya Kangjeng Rasul panjang beheungnyana sapanjang suara nu kadengi ku jelema Ki Bilal sabaraha suara panjangna terakhir Ki Bilal suara panjangna sekitar 60 meter kadenge suara tapi teh karomah berarti Ki Bilal lamun azan di Madinah Allahu akbar 60 kilo kadenge tidak kasar ieu mah 2 meter lah ini mah 2 meter ieu mah suara muadzin datang ke mana nah iya bohong panjang ke di akhirat berarti Ki Bilal paling panjang ke mungkin bakal kan kajauhan tukang adzan muadzin di akhirat ya nah iya muadzin ulah sambarangan bohong na panjang teh katingali ku kabehan triliunan manusia nempo ka jelema tukang adzan beheungna panjang kabeh memuji luar biasa jelema tukang adzan di alam duniana boga prioritas cek Kanjeng Nabi nu beheungna panjang cek Gusti Allah langsung menuju surga nah cek tukang adzan teh pan kula adzan ngajak jelema kula moal waka datang ka surga lamun encan karumpul nu sok berjamaah jeung kula nah ning masjid iki ana pira uang berjamaah 700 subuh roro ya kiai ge ngebohong lah aya duaan lah muadzin jeung imam iya imam napae imam na modar maot atuh tinggal muadzin doang muadzin apa masih dijual
iyalah autad termasuk adina autad orang anu kuku istiqomah imam autad orang anu kuku istiqomah nyimaman anu berjamaah istiqomah lohor asar maghrib etalah autad setiap masjid gabogaan penghuni anu kuku jangan ramekeun masjid innama ya'muru masajidallah man amanat ta eta jelema anu autad. Masya Allah inggi surang lamun ningali penghuni masjid akhirna masjidnya agreng tapi nu berjamaah nah mudah-mudahan di dieu mah kadeuluna lain deui mah ka masjid parah haji baturna saha eta di masjid al malaikatu julasauhum malaikat eta batur diukna. Orang lamun cicing di masjid sorangan bege ulah kaget mantak dina fikih dijelaskan orang salat sorangan usolli fardal maghribi salata rakaatin lillahi ta'ala bodoh eta mah jelema sorangan lillahi ta'ala ngan sakadarnya hoka fikih doang lantaran ditukangan urang aya malaikat aya jin ilu geus bae usolli fardal maghribi salata rakaat imaman lillahi ta'ala Allahu akbar sorangan imam engke kadang nya lagi makmuman Allahu akbar engke gila cilek saha sih lu jelas banget seperti eta al malaikatu julasau malaikat batur diukna. Masya Allah karim terus bae malaikat eta ka jelema anu istiqomah nyana ngabaturan nyanam naon gitu ngaranna naon gitu ngabaturan ngabarengan terus mapak terus datang ka imah nganterkeun eta malaikat tugas malaikat anu sering manusia di masjid babaturanana jeung malaikat urang teu jaho maka kaya jelema kiai Kangjeng Nabi mah pan sok datang malaikat Jibril, malaikat Mikail jeung malaikat nu sajen. Nabi-nabi kabeh didatangan di silaturahmi malaikat. Mun urang bisa teu? Ya bisa. Mun hayang nyawa ka malaikat ya gampang. Mun hayang nyawa ka malaikat pengaji pendi naik ke rage ka luhur, aju ngaragakeun maneh. Moal kebal ge ka pangi. Ya. Ka pangi jeung langsung jeung malaikat. Enggak, langsung dikubur moal kebal. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah pun urang hayang boga batur malaikat di masjid mantap urang wiridan di imah misalnya wirid pelet misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim qala yusuf li abiya batini ra'aitu hasan nah beres bacana sekian Allahumma layan qalba sarwiti kresek kama layantal hadi li Daud alaihi salam lamun hayang ijazah make sapi 2 mun aya ijazah pelet sapi 2 wih ake temen sih siji yang gede urang ngawirid pelet di imah angel kajadi tapi coba di masjid Masya Allah kakarak saputeran malaikat kan ngadengikeun oh hayang melet malaikat ngambil kan urang makan teh jaho ayeuna ieu henteu nyaho urang teh bagus jeung goreng malaikat teh jahoan urang mah neuleuh sosok manusia ganteng neuleuh sosok manusia lintu neuleuh sosok manusia jangkung neuleuh sosok manusia gelis biasa-biasa bae urang kadeuleuh zahirna bae qalbuna mah teu jaho ngan sakadar jaho predikatna bae oh ieu teh ustad oh ieu teh kiai oh ieu teh santri oh ieu teh bupati oh ieu teh polisi dan lain sebagainya teu nyahoeun ka qalbuna malaikat makan nyahoeun sebab naon kaembeukeun ku malaikat lamun imanna bagus murni aya cahayaan sengit nambahan kaki imat setengah sengit ya asik aya masih aya lah sengit cetik lah mereka dia malaikat utang kaambeu ku malaikat nah ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun seperti eta urang maca sholawat nah atuh kaambeun ku malaikat Masya Allah wangi cek malaikat baca Quran urang henteu kudu kenceng-kenceng cara tadi biasa bae ngegerleng penting urang maca Quran jam 2 jam 3 ya Allah ya Rabb malaikat
sengit malaikat sengit orang maca zikir mah komo sengit luar biasa la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat masyaallah mendak tiba-tiba orang lamun zikir penting illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sengit sesengitan malaikat datang seperti eta lah sengit dah kira-kira malaikat lamun ngambean urang ya segitu apa henteu ku urang bae mah ku urang aya naonan di jero kalbu urang berat ke Allah apa berat ke dunia berat ke akhirat apa berat ke dunia berat ke akhirat berat ke Allah sengit bakal kamu ku malaikat berat ke dunia Allah naletik bau berat nah di masjid malaikat orang keambil nyahun malaikat kok orang doa sama Allahumma layin kolba sarwiti kresek kulon kamalan cek malaikat ya terang balik sarwitina keur sare bae dihudakeun ku malaikat ditiup ku malaikat udin di masjid tiba mah angel di masjid mah cepet mentak lamun kurang wirid masjid datang orang jam hiji poekan tutup kabeh lawang geus orangan geus urang dinya aya nyaho coba mulai guys kadang dulu lempang segala naon wah iya malaikat apa jurig ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu urusan ruh salat lain awak maka bawa ku ruh mantak dina fikih diatur ketika orang salat sehat nangtunglah ketika orang kurang sehat salat lanjut diuk tuh masalah sapira awak ketika orang kritis ngedeng orang sholat nah awak perlu masalah tapi ruh jalan terus ke Gusti Allah jalan terus ke Gusti Allah terus bae ketika geus teu bisa nanaon mata gunakeun ku urang mata bae sholat mah teu bisa kieu kubur selesai gitu nah ieu awak mah sapira awak urang terlalu loba urusan awak dimulai kurang awak teh gering setik dokter Masya Allah baju kurang dirapi-rapi mana anu mantap ka diri orang mana anu ideal ka urang ngijang ka undangan ngijang ka kantor ngijang ka pasar dan lain sebagainya dirapi-rapi awak mah tetapi ruhani ku urang teu pernah diurusan geus datang ka mana mengenal Allah ruhani urang nah sesuai jeung ieu Masjid Agung Ar-Ruhaniyah didik ruhani urang supaya wauheun ka Gusti Allah ngadidik ruhani lain di sekolah SD SMP SMA teu bisa ngadidik ruhani kos kitu ngadidik ruhani mah kudu di pondok pesantren di pondok pesantren ge di modern mah kurang mantep ngadidik ruhani hanya sekedar ilmiah moal wau ka Allah secara mantep di pesantren modern mah kudu di pesantren salaf anu geus hubungan jeung dunia sekolah dan lain sebagainya hiji be Allah di pesantren salaf gitu wau ka Allah tuh wau tidak kun wau nah lamun wau ka Allah moal kagoda ku kaayaan situasi jeung kondisi moal lamun geus wau ka Allah mah moal kajian kumaha dipanggil ku bupati datang ngadoakeun teu hayang dibere panggil ku presiden datang doakeun moal hayang dibere eta kakarak jelema mantep ruhanina padahal iya mah boro-boro ku presiden tatangga ngundang ngariung mah teu diberkatan geus kieu bae goblok teh ku galedeg gitu ya Allah tuh belon tuh jelas ya lu madak beralih ke yayasan ge hayang dunia salah henteu cuman mengenal Allah kurang sekedar ilmiah mah enggak baik pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, pinter berbagai bahasa, pinter lah paling jadi gaib gak dituna tetapi yang ruhani ulah terkontaminasi mantap ke Allah ulah aya unsur-unsur urang lamun neangan tentang manusia nu mantep ruhanina sakabupaten Tangerang hese neangan sakabupaten Serang hese neangan sakabupaten Pandeglang hese kok kiai bisa jebutkan hese ayat tanda kan jelema anu mantep ruhani mah teu sembarangan
BHS kajian teuing dipicen merek BHS na BHS bae kuari ya Atlas ganti ku merek BHS ini sih kurang sih BHS apa lain sih ini mah jasa na Atlas ya mah ya yang kemarin yang pamer Imadudin janya nama telok merek BHS pan Atlas bari ya Atlas bae ganti merek na ku Aljupri Atlas bae jadi kajahoan secara zahir kajian kukumai urang lamun ningali jas apakah ieu jas teh luar negeri apa jas dalam negeri nyaho urang iya ya apakah ieu wall England atau lain kanyahoan ku ahli nama moal saliru ketika orang ningali di Maroko Masya Allah jas baragus di Turki jas baragus jelema lagi garanteng ketika ke Amerika Turki ke Maroko ya Allah ya Rabbi Maroko eta julukanana sejuta wali di benak hati keula pasti Maroko harideung sebab Afrika Pak begitu datang ke Maroko hideung pasti wah kajian kuku mah gebool seng ya udah hati teh kon kitu barang datang ke Maroko ya Allah garilis karesep marancung irungna paruti ya Allah ya imam Maroko garilis ya Allah horenganan Maroko Utara mah garilis gelis nu jore begitu menang 6 hari langsung ke Turki dek balik iya mambung balik ya maji embung ulah macana yang di dia bae emang kan betah jasa loba nu gelis maksudnya kurang atuh betah jasa cenah sakena bogoh hei maji Mang Haji bogoh itu na bogoh henteu ka Mang Haji kakarak sadar ya heuh nya anu bogoheun ka modal kos kieu sih mantap kaji balik atuh balik cek jalan teh balik saya di Maroko sejuta wali julukan anak ayat makom-makom Masya Allah udah barang datang ke ditu anu sok dibacaan kitabna ternyata makomna loba di Maroko urang maca Jurumiyah Son Haji di Maroko urang maca Tafsiratul Hakam di Maroko makamna Masya Allah urang maca Dalail Imam Jazuli di Maroko makomna ketika urang gitu bertoriko Idrisiyah Maroko di itu makom Imam Idris dan lain-lain sebagainya iya Maroko julukanana negara sejuta wali ahli ruhani loba di Maroko ningali zohirna mah biasa bae negara teh tapi di jerona luar biasa dek guguru toriko sok ka Maroko dek guguru toriko tuh ka Uzbekistan di Maroko aya jalan di dieu teh Torik Maulana Yusuf kula nanyakeun Yusuf mana ieu kan aya Yusuf Raja di Maroko ternyata aya 2 jalan nu di kota jalan Maulana Yusuf Raja nu di pinggir ba jalan Maulana Yusuf Banten Masya Allah orang karuhun urang aya di ditu di Maroko di sababaraha negara aya makom aya jalan-jalan Bung Karno nus pugu di Uzbekistan manu menemukan makam Bung Karno ge makam Imam Bukhari Bung Karno ikan lain lalagaan nah ahli-ahli ruhani emang kumaha gitu ya ahli ruhani mah urang lamun nyaritakeun Syekh Maulana Mansuruddin karuhun urang eta tim sumur Zam-Zam nya nama kahandap berangkat cel di Banten Masya Allah di Mekah ka Banten lewat sumur Zam-Zam babacaan seetik la ilaha illallahul jalilul akbar eta bae babacaan wah ulah sampaikan ya sabar kali diwirid moal ku dia lamun Syekh itu Syarif Hidayatullah hiber ka Banten set ya hiber ta Syarif Hidayatullah macana eta la ilaha illallahul jalilul akbar aya katerusan di antarana eta hiber tah sampailah ka Banten tah iya nyoba-nyoba ya nyoba-nyoba nurutan saya Mansur cek ganda coba aja la ilaha illallahul jalilul akbar terus ke sumur mun teu ditulungan ku anakna isdep geus untung aya anakna bae bapak kok enggak timbul-timbul sih orenganan kelem babacaan nama akur la ilaha illallahul jalilul akbar nu dibaca ku Syekh Mansuruddin eta nu dibaca ku Syekh Syarif Hidayatullah eta nu dibaca ku Syekh Asnawi eta nu dibaca ku Syekh Abdul Karim anu hiber ti Mekah kacaringin eta dibaca ku eta mah haliber baca ku ieu kelem babacaan nama eta bae tapi ruhna nu berbeda
lamun Imam Ibrahim Al-Khurasan ketika hendek dibere ku raja hadiah, dibere ku raja dirham sakitu lobana dinar ceriknya nak. Begitu cerik tunggu tuan raja kaula dek ngalawudu heula, ngalawudu kan di sumur. Begitu ngalawudu cai jadi mutiara kabeh, ember nu paranti nimbana jadi emas. Dibuka ku Ibrahim Al-Khurasan, dibawa ke tuan raja. Hadiah ti tuan raja sabaraha dinar sabaraha dirham dibandingkeun jeung ieu mahalan mana? Waduh cak tuan raja, nah ku ayeuna sakitu bawa deui hadiah kula mah teu perlu ge ruh ka Allah jak naon dunia. Nah dibikin pikeun deui ka subur. Ya Allah, lamun aya deui eta Imam Bahaudin An-Naksabandi, Imam Bahaudin An-Naksabandi di Uzbekistan nu kula zarah ka ditu Naksabandia. Kumaha eta kaistimewaanna? Nyana makan tukang macul, batak wali-wali loba tukang macul ka di dieu. Urang lamun nyarita di Kresek aya Mbah Umar Rancalang, Ki Astari dan sederetan kadituna lamun dicaritakeun ahli-ahli Allah. Hehe, atuh geus dicekel naon bage jadi emas. Nah, Imam Bahaudin mah macul trek doa. Satu ketika raja mere hadiah ceurik nya. Kulantaran nungguan di huma dipacul ku Imam Bahaudin plek taneuh jadi emas bikin ka raja. Mahalan mana raja pamere raja jeung ieu isin ka raja teu butuh kula mah. Raja balik embungin ahli ruhani makana dunia teu hayang urang nyaho ka kitu awewe teh wali adawiyah saha tuh Rabiatul Adawiyah sanggeus ta anjeunana terus bae ibadah ka Gusti Allah dibangunkeun kan ku raja saat eta ceurik nya mambung dipaksa ku raja dibangun lantaran keistimewaanna pohara loba nu menta doa ka nyana. Berbagai lapisan masyarakat handap menengah dan masyarakat elit tetap menta doana manjurna luar biasa dibangunkeun kan ku raja ceurik nya sageus ceurik tuan raja dititah ke jero raja ka dieu buka coba kasur kula dibuka kasur Masya Allah emas lempengan besi hayang tuan ruja bawa kula mah teu hayang. Rubiatul Adawiyah awewe jadi waliatullah tuh hajupannya nama lamun masak ngan ditepak doang cece Rubayah mah ieu hau ieu kitu naon gitu ngaranna beas ditepak doang hau pang asakeun seuneu aya sorangan ke lamun geus asak pareum sorangan urang mun bosa kos kitu mantap jasa urang ahli ruhani mah seperti eta. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan ahli ruhani ikir cerita di luar negeri geus puguh Tan Syabdul Qadir geus puguh Syekh itu naon kitu Abu Hasan As-Sadili di urang ge loba luar biasa ahli Allah mah ruhani malah seperti kos kitu. Nah geus moal kagoda kuna naon kula sok boga dongeng ti Jalaluddin Rumi teh kamari kan ka Turki kakonya zarah ka Imam Jalaluddin Rumi di antarana nyana boga dongeng kan kieu aya kalong pasini cakalong aing tenang cicing di dieu ngeunaheun ngagantung di tangkalin ngeunaheun tenang kalong kieu bae angin nyana neuleuh kalong nah cak angin beliun angin topan angin sepoi-sepoi hei angin coba goda ku sia teu ragam teh coba kalong teh bangun tenangeun amat cek eta coba tiup cak angin beliun sakit tapi ra kos kitu coba dibuktikan ku angin wang muter kalong neuleuh wah angin nyekelan nya angin beuki kencang wah aja kelan dikencengkeun ku angin
datang ke sesuai perjanjian 10 menit tetap tegar. Waduh, cak angin beliun kuat kalau. Coba siap topan. Kecil, sepira eta teu imah ge kuing runtuh. Komo kalon. Ayo coba. Mulai seset. Wah. Ieu angin topan cak nya kelandai nya. Iya. Muranteng. Muranteng jangan. Beuki kenceng. Nyana beuki beurkeun nangkep. Selesai 10 menit cek angin topan. Waduh. Luar biasa. Coba maneh sepoi. Tenang. Ku aing bae cek beliun teu bisa ngomong siang. Lain gitu. Ya, ku aing. Kalong ke rumah jana lap-lapan gitu ku angin sepoi. Tis. Perem nyana perem. Anu angin tis. Perem nyana. Gue repak bae. Cek angin sepoi mantep kan? Ya Allah ya Rabbi, luar biasa hebat. Kiai, oh berbagai fitnah di lembur kuatnya nak. Berbagai kendala di pendidikan kuatnya nak. Ketika diberi angin sepoi di negara. Bingkisan pertama. Bingkisan kedua, ngebangun sekolahan. Bingkisan ketiga, ngebangun majelis taklim beserta pakai kawin deui setik. Ragan. Kiai, was, ada mengkonon sira. Anak wonge ge euy. Iyalah angin sepoi teh hancur kajian kumaha ge. Hendak menuju Allah ruhani gagal. Tuh di DPR sabaraha jelema anu talar Quran, di MPR sabaraha anu talar Quran, salah satu menteri anu talar Quran aya, bahkan anu geus diborgol ge, ulanya hojasa, wau kula, dada bebeja ka kula, talar Quran, talar Bukhari malah diborgol. Selesai ruhanina nu eueuh. Nah iyalah untuk menata ruhani itu sembarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ukur diri urang ditatang ka mana? Ditatang ke mana? Ulah kehalangan ku urang jadi PNS, ulah kehalangan urang jadi guru, ulah kehalangan urang jadi petani, ulah kehalangan urang jadi pedagang, ulah kehalangan urang jadi polisi, ulah kehalangan urang jadi abri, ulah kehalangan urang jadi kiai, ulah kehalangan urang jadi abri atau urang awewe. Ruhani mah tetep bae hubunganna urang jeung Allah. Profesi urang terserah di mana bae, tata ruhani urang sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Ulangan ngarana bae mudah-mudahan orang malam iya tertata ruhani orang sehingga bisa bentah dengan cahaya Islam nu sakumaha tadi dicaritakeun. Lamun Islam urang geus cahayaan, iman urang geus cahayaan, katempo akhirat urang diuk di masjid, akhirat nu katempo urang diuk di sekolahan, akhirat nu katempo urang diuk di kantor, akhirat nu katempo urang diuk di majelis taklim, akhirat nu katempo diuk di sawah, akhirat nu katempo. Wali-wali Allah di Uzbekistan 90% petani. Wali-wali Allah di Maroko 90% pedagang. Wali-wali Allah di urang mayoritas di urang mah kiai. Beda-beda negara raja, di urang raja. Namun Syekh Syarif Hidayatullah raja jadi wali, Raden Patah raja jadi wali, Raden Rohmat jadi wali, Syekh Maulana Hasanuddin Banten raja wali. Udah diizinkan ulah raja wali. Sia sama pegawainya. Syekh Yusuf raja wali dan sederetan raja-raja tertata ruhani. Jadi lamun ruhanina cager ngeunaheun urang boga pemajikan ruhanina sehat nikmat. Kak mal kebelikan urang maot Kak. Iya coba tuh Kak jagagah kakak mah dunia aya mobil boga kuari usaha eukeur
kula marido lamun kakak kawin deui masyaallah ya Allah ya Allah ruhanina cager eta ruhanina aju salakina deui cager ruhanina neng selama neng produktif moal kakak moal nyandung kajen kuku mage emang kunaon kak jadi titapun ku Kangjeng Rasul neng dunia moal aya geus tang kebe di akhirat neng henteu hayang kakak mah kajen kuku mah selama neng masih kene eksis produktif teu kurang tah kan salah lager kabehan masyaallah kan geus ka situ mah main pelukan nya tuh main pelukan mangkana aki-aki jeung ini Pak kadeulepan ku incuna wa kuntianak keur naraon ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah menata badan gampang ndek hayang jadi naon mode urang gampang silakan sok urang asup ka toko ndek hayang jadi model mana urang hayang model penyanyi Amerika Mick Jagger gampang gampang mual urang ndek hayang jadi penyanyi Inggris The Beatles wah tuh John Lennon gampang sok geura ndek kumaha ndek ala Maradona bae asup ka toko make kaos nomor 10 Maradona gampang ndek hayang jadi kiai urang asup ka toko disorbanan jadi kiai Iim gampang zahir mah gampang tapi kolbu batu bisa dirobah-robah teu bisa dibohongan aing sinaon aslina hanya diri urang nu nyaho ka diri urang sorangan geus datang ka mana diri urang mengenal Allah hanya diri urang ketika urang hayang mengenal Allah kenali diri urang nu sesungguhna loba keneh ka beuki apa henteu dia kenali diri urang loba keneh karesep apa henteu kenali diri urang setelah urang masih kena aya irodat jeung kahayang jauh urang jeung Allah ketika geus eueuh kahayang jeung irodat karak urang ner-neran menuju Allah subhanahu wa ta'ala sesuai jeung ngaran masjid Agung Ar-Ruhaniyah ente ndek membangkitkan ruhani coba ke masjid sorangan urang di masjid hayang nyaho datang ke mana kekuatan urang dipersilahkeun coba di masjid ulah komo yang menghadapi Ramadan mun ente ndek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambel ku malaikat nu seungit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina lamun dibaca ba'da sholat 7 ba'da zuhur 7 ba'da asar 7 ba'da maghrib 7 ba'da isya 7 ba'da subuh 40 hikmahna ya mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki sok geura Ki Bustomi almarhum eta kebuya eta kula di abah eta mantek teu deureuh kula maca eta bae ieu mah diwirid kula si beber sabarang cilok diwirid mantek susah bae rupna cilok diwirid nama ieu kajen teuing ka dadak kos ge hutang ambalaya cilok diwirid nah maka supaya aya daun gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah moal bisa kusorangan moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ke ahlinya kurang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotos apa kieu atuh apa kieu waktu IQ mah lain pencat sama kos gitu mah minuman teh non kara tuh siapa nyaho bae kiai ongko nyoka ekstra jos nah atuh gajotos ge nangkis kitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru komo lamun urang ningali abri mah bae bangga urang kamari kan aya dan rem ka imah kemudian aya dan apa namanya dandi ka imah kula ngobrol ndek aya nu datang ka imah ke jangan dulu nanti aja kula ngobrolkeun seputar peperangan ditanya ku kula Indonesia kalau melawan Malaysia gampang Indonesia kalau melawan Australia sehat Indonesia kalau melawan Amerika seuringana Pak Kiai bukan masalah kekuatannya kalau kekuatan
tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia, diakui dunia. Lantas yang parah biayanya, Kiai. Udah nggak usah terus, tentara tahu dia itu. Nah, iya kurang ngeliatan terkondisi di Indonesia, iya soal biaya. Nah, lah iya dia orang namun kula sampai detil, namun perang kekuatan orang ya terus cari tanda kula banyak mun perang jeung Malaysia, mun perang jeung eta kekuatan bukan dari fisik, nah dari biaya. Iyalah kelemahan negara orang. Nah, lamun diceritakan kos itu berarti kan ceritakan tentang pengkondisian negara. Orang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha, zaman Pak Harto kumaha, zaman Kitu Gus Dur kumaha, zaman Megawati, zaman Gus Dur, kemudian ayeuna SBY kamari wari. Urang bisa ngarasakeun jeung kahareup bakal kumaha, baca dan baca. Kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalnya ikra orang membaca Quran, baca hadis, baca kitab, baca negara. Boleh sampaikan ke acak-acakan ke kaharepna. Wallahu alam tejaho kurang mah cuman kita membaca dan membaca. Ulah haju orang tadi sakumaha ditiup ku angin sepoi-sepoi. Haju kieu bae. Tak karek dipanggil ku bupati bae. Berapa sih pemberian bupati? Jangan ketawa sih. Cilik iku. Lah iyalah, urang ulah tersepoi-sepoi kuno segara itu. Bangkitkan semangat juang urang di bidang masing-masing, ulah terkontaminasi supaya bangsa jeung negara urang terangkat ku urang kabehan sebagai rakyat. Ibu pertiwi urang ulah kena sare supaya bentak. Urang nu ngabentak kena, urang nu maju kena, urang nu ngamakmur kena, sebab urang bangsa urang teu pernah aya satu bangsa ketika diserang ku negara batur nu kudu ditinggalkeun. Apapun yang terjadi, unggal negara pasti taruhan nyawa. Kamu bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia bahwa boro-boro negara tuh diperjuangkan kurang mah cewek baiknya cewek neng nggak usah takut nyawa taruhannya bang itil baiknya keluar kakos itu atau kamu negara. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekali deui malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka silaturahmi sekaligus walimatul wakirah, tertanda bahwa Masjid Agung Ar-Ruhaniyah telah selesai dibangun insyaallah dengan DKM yang ada di sebelah kiri saya berikut ini dan menelan biaya sekitar 1,5 tanpa ada bangunan sumbangan dari luar, ada donatur khusus dan selain daripada masyarakat. Sebab iya masjid lain sekedar masjid dunia, di akhirat engke bakal jadi kapal. Saat orang kresek engke ditimbang amal, begitu ditimbang garoreng amalna sebagian di neraka embung di surga teh datang. Kan riweuh eta kos itu. Iya, nu lain-lain geus baragus, kiai geus ka salorga, ustad geus ka salorga, santri geus ka surga. Icak malaikat iki saking endi sih? Kresek. Arep endi sih lah? Arep surga. Wih, mangkat surga. Ora ana jebatane. Ora kedeleng. Ah, teh ieu mah bener neraka. Woi panas deh. Sia mah kumaha cek malaikat ye. Ka surga teh kadeuleu, ieu jembatana ka neraka embung. Bah, kok nggak diseret? Ulah malaikat, nunggu kapal naon? Kapal Agung Ar-Ruhaniyah. Wow, emang saya nyumbang, berduit 10.000. Ya, atau 10.000 masih mah ieu ragang. Aya catatan anak kan, aya catatan anak di malaikat. Yang 100 juta masuk, 450 juta masuk. 10 juta masuk, 5 juta masuk, 1 juta masuk, 500 sudah hampir pintu ya, 100.000 ya di sisi-sisi 10.000 muntareng sia. Ya Allah ya Rabb, berangkat kapal. Hei, Masya Allah, cek 10.000 panas ini. Panas kayak kajen cek di tengah asal datang baik tapi geheng asal aing ge.
waduh ya supirna ya nyata supir muadzin kemet berangkat der lamun mulus kapal tanpa aya biaya di pemerintah aman sampai surga. Tapi datang ke pertengahan bocor. Ini bocor. Woi, bocor kapal. Coba periksa. Periksa kekabehan periksa. Wow, duit di bupati. Sumbangan di bupati bocor. 100% bocor. Ulah dikira. Lamun Tuan Syabdul Qadir pernah diberi apel tidak yakin ngadahar dipaksa. Embungin dipaksa 3 kali cekel pencet jadi getih. Eta di zaman baheula, komo di zaman ayeuna. Zaman baheula zaman adil. Zaman adil. Lamun Syekh Imam Bahaudin dibere sate, ketika dibere sate nyana senyum-senyum. Kuraja dibere sate nyana senyum-senyum, dipaksa ti tangga dahar senyum nyana. Dipaksa ti tangga dahar embungeun. Ketika dipaksa baik dicekel ku nyana sate. Begitu di sate ada kebetulan sate ayam cekel diangkat minta ka Gusti Allah wahai hayam supaya maneh hirup deui sanggeus da hirup ditanya hayam ku waliullah mah hayam bisa ditanya anjeun mencitna bener apa henteu kula mah bangke cak hayam bangke di zaman baheula seperti kos sekarang itu sengaja. Nah, lamun ieu masjid sumbangan ti pemerintah dipakena ngeunaheun moal nundutan bae. Lamun kadeleuna ieu jamaah nundutan bae, berarti ieu nu gantung ieu PBKM nya. Iya, si ada sebab ieu di akhirat bocor bakal. Aya teh. Ada apa? Atuh sih mau beda ke. Nah, iya si ada bakal kebocoran. Tapi mudah-mudahan introspeksi benahi ke urang hati-hati ya Allah ya Rabb kula sering dongeng hiji deui dongeng nini di Mesir baheula kabita ngadenge tentang ganjaran ngabangun masjid Masya Allah luar biasa susah jasa nini datang ke panitia nih cek nini panitia kalau mah bisa nyumbang nanon susah salaki geus boga anak susah incu susah ieu bae boga paku hiji pang nempelkeun di masjid lah nini sapira paku hiji cendeun henteu pang nempelkeun malah sapira paku hiji atuh tempelkeun hayang kadeuleu ku mata tempelkeun ku jana diharup wah beres geus balik nini alhamdulillah ya rabbil alamin eta manfaatna gede tapaku baheula makan aya aki-aki ka masjid kolor diteuneun didinya eta baheula mah kitu eta atuh lamun najis mah kan udah dibawa ka masjid mah dibawa bae wong kresek ku gendeng iku mengkonon ge aya naon baju kotor denden didinya tas kotor denden didinya dan lain-lain sebagainya nini paeh kesimpulanana dan geus maot nini kaimpi teu bagus amal-amalna timbang sholat bagus timbang puasa bagus timbang zakat gitu kene timbang haji kurang bagus akhirnya bisa keputusanana mesti ke neraka ini ceri ke neraka dibawa begitu diasupun ke neraka paku datang wang cek malaikat saya paku bayar halangan lawang jang ini wih kula dijariakeun di masjid ceknya nah bisa lewat dia aya kula diganti lawang hiji deui ka dieu nih pasti dia mah pakuan paku eta pindah deui wah ngahalangan deui bae 7 lawang dihalangan ku paku kabeh nu mantak geus mun aya nu ngabangun masjid mere paku bae hiji mal anggeus ya masjid lain cerita paku hiji tetapi hiji bae ge manfaatna anu luar biasa komo deui anu 10 sak komo deui anu satret komo deui anu ratusan juta kabita anu luar biasa mantap ketika aya anu ngabangun masjid daftarkeun diri urang daftarkeun ya ka Allah daftarkeunna ulah ka panitia mah peureum-peureum bae cara ieu tah nya mah mere bae ka panitia tah 100.000 nyokot di kotak 500 Masya Allah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah supaya kagambar kehidupan urang
melalui kolbu urang jeung ruhani urang. Ternyata horenganan anu ibadah lain awak mah tabawak kuruh. Ruhani urang bagus, awak kadelna bagus. Ruhani urang goreng, awak kadelna goreng. Maksud bagus jeung goreng sesuai jeung aturan Allah jeung henteuna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakali deui Masjid Agung Ruhaniyah malam ieu diresmikeun disaksian ku sekian ribu manusia bahwa masjid ieu benar-benar telah selesai dan siap untuk dipakai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ieu diberkahkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan anu ngeusieun ge pinuh ku barokah, dibere istiqomah ngeusianana tur bener-bener menuju Rabbul Alamin. Urang hadir di dieu mudah-mudahan dibere istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Alhasil akhir hayat urang husnul khotimah, leuwih-leuwih nu ngajariahkeun tanah ieu Ki Haji Abdul Ghani. Di dieu ge aya keluargana anu dianggap awal nama ieu teh masjid keluarga, tapi ternyata setelah itu konfirmasi ieu naon kitu ngaran masjid, ternyata masjid umum dibangunlah oleh salah seorang warga dulur kula. Nah ieu alhamdulillahirabbil alamin terwujudlah masjid anu sakieu megah, masjid anu sakieu luar biasa, masjid anu sakieu menterengna. Mudah-mudahan kemegahan kementerengan masjid supaya jadikan mentereng ruhani urang, cekas ruhani urang sehingga betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama mengenal Allah di mana bae urang posisi jadi naon bae ulah kahalangan ku predikat-predikat ieu masa kadar zahir, ruhani urang mah tetep ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur disingkuring hapunten teu samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.